Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapangkeun nami wasta kaki paugi di 10 genap. Jadi abi bade membacakan saja tentang langkah kehidupan. Isuk datang mawa sora anyar, angin nyabak pipi, kalayang hampang kuring ngahacep lang nu lega, ngaharepkeun hirup nu leuwih caang dina jero hate. Aya kakuatan nu ngajak kuring tetep leumpang, sanajan duana kadang nyeri. Kuring moal eureun nyakal harapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.